Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan al-ghaniyul ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kula waqtin wa awan al-alim alladzi la yakhfa 'alaihi khawatirul janan al-hayyul qayyim alladzi la tagidu nafaqatuhu bimariduhuri wal azman ahmaduhu hamdan yafukul ada wal husban wa ashkurhu syukran tanalu bihi minhu mawahibar ridwan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki was sultan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat. Amma ba'du ayyuhal ikhwan usini wa iyyakum bittaqullahi wa ta'atih ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa adin bin nasi bil haji yatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik al ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sumangga urang melakeun dina manah urang sadayana rasa syukur anu ageng ka Allah Subhanahu wa taala. Teras dituturkeun ku lisan anu tawaleh muji ka Allah tina sanes kanten kanikmatan-kanikmatan anu tos kalintang seueur, teu aya bahasa deui keur ngagambarkeun agungna sareng seueurna kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Barijeng disagedengeun nikmat Allah Subhanahu wa taala teras ngocor pribadi urang mah seringna goplah poho ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibalik kanikmatan anu teras urang katampi bari orotna syukur urang ka Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala sampurna dipasikeun ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Khatib umaja kasadayana mangga urang sami-sami ningkatkeun keimanan, kaislaman, katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Margi taya di jalan anu hakiki pikeun ngahantal kabagjaan dunya rawa akhirat. Amin. Katakwaan dauhiran wa batinan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mangrupikeun nikmat anu agung pikeun urang sadayana, nikmat umur urang sadayana masih keneh tiasa nyorang kana ieu sasih Zulqa'dah 1444 Hijriah anu tangtos urang uninga pidauh Allah Subhanahu wa taala ngeunaan agungna ieu sasih margi kalebetkeun salah sawios sasih anu dimulyakeun ku Allah nyata sasih Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram oge sasih Rajab. Kanggo urang umat Islam sakedahna urang nyeureurkeun amal soleh dina ieu sasih. Ku amal soleh rupa anu mana wae, ku cara anu mana wae sakamampuan urang tangtosna. Da urang upami ninggal kana riwayat memang Rasulullah nyontoanana kitu. Di antawisna Rasulullah secara khusus ngabiasakeun atanapi tiasa disebatkeun salami jumenengna ibadah umroh Kangjeng Rasul eta teh tawaleh dilaksanakeun dipilih waktosna dina sasih Zulqa'dah. Kajabi umroh-umroh anu aya dina ibadah haji. Pikeun urang sadayana tangtos urang sadayana kedah soson-soson ngamanfaatkeun ieu waktos sasih Zulqa'dah kalayan amal-amalan anu sae, amal-amalan soleh margi ganjaran dilipat gandakeun oge nu jelas mah urang ulah rugikeun kagolongkeun jalmi-jalmi anu henteu ngajenan kana ieu kamulyaan sasih Zulqa'dah oge sasi-sasi haram anu salajengna. I'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umrin kullihina fi Dzulqa'dah ila allati kanat ma hajjatih. Rasulullah diriwayatkeun kantos atanapi ngalaksanakeun ibadah umroh teh anu 4 kali secara terpisah tinu haji dilaksanakeun dina sasih Dzulqa'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dina saumpamina atau urang teu acan tiasa ningkatkeun amal soleh maka wayahna ecakeun heula sagala rupi bentuk dosa anu alit, dosa anu agung.
Malian kadang-kadang dosa anu alit teh kedah langkung-langkung kurang dipalire. Naon margina, kadang manusia teh terjebak ku bahasa sepele. Dosa leutik dianggapna teh sepele, justru lolobana jalma teh cilaka ku perkara-perkara anu dianggap sepele. Sabab teu aya dosa anu alit upami dilaksanakeunana teras-terasan. Tuluy-tuluyan saperti teu aya dosa anu ageng saumpamana dilaksanakeunana bari dituturkeun harita keneh ku tobat anu enya. Salah sawios ashar nyaeta dawuhan Ibnu Abbas salah sawios sahabat Kangjeng Rasul nguningakeun la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Teu aya dosa anu badag lamun dibarengan ku istighfar jeung teu aya dosa anu leutik lamun dibarenganana secara terus-terusan. Sapertikeun kadang-kadang urang nyapelekeun dina kahirupan kana artos receh, tapi saenyana nalika digunduk-gunduk artos receh eta tiasa dianggo meser kana perkara-perkara anu nilaina ageng kabina-bina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina ieu sasih ku urang kasaksian kaum muslimin, kaum muslimat saalam dunia anu dipanggil ku Allah, anu diundang ku Allah dina ieu taun arangkat paramit ka urang sadayana seja ngalaksanakeun ibadah haji. Tangtos hiji kabingah pikeun urang sadayana, di antawis kabingahna eta wargi-wargi urang teh gaduh fasilitas di Allah Subhanahu wa taala nyaeta ijabahna doa. Mata urang saraku wargina tatanggina payus pisan upami urang nyuhunkeun secara khusus hoyong didoakeun ku jalmi-jalmi anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah-mudahan aranjeunna anu angkat digolongkeun haji anu ditampi ku Allah, anu makbul, anu mabrur. Bijil we patarosan pikeun urang sadayana kaum muslimin anu henteu nuju ibadah haji atanapi teu acan angkat, atanapi teu acan aya peluang-peluang pikeun angkat ka tanah suci, atau bahkan dina saumur hirup eta teu aya bagian ngalaksanakeun ibadah haji ka tanah suci. Apnaha aya kasaean anu tiasa sanilai sareng ibadah haji, atawa aya cara lain supaya urang tiasa kengeng kamuliaan saperti jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji. Maka walerenana aya seueur amal-amalan anu secara khusus ku Kangjeng Nabi didhawuhkeun yen ganjaranana teh nyaeta saperti ibadah haji, saperti ibadah umrah. Seueur upami ku urang ditataan mah ngan urang candak we salah sawios naon atuh salat berjamaah. Sanajan memang eta salat berjamaah lain hartina ngagugurkeun kana kewajiban ibadah haji upami parantos mampu. Ngan ieu bersifat targib, pangbubungah, pangbebita keur jalma anu teu acan mampu ngalaksanakeun ibadah haji mangga laksanakeun salat berjamaah. Salat berjamaah pada dasarna tiasa dilaksanakeun di masjid, tiasa dilaksanakeun di bumi. Ngan anu paling afdal maka di masjid. Margi Nabi nyontoanana kitu. Tapi saumpamina teu aya kesempatan ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid, atuh di bumi ngalaksanakeun salat berjamaah. Komo upami dina raraga urang ngadidik kulawargi, ngadidik istri, ngadidik murang kalih, tangtos tungtutan ieu ageng pisan urang. Kadah ngaluangkeun waktos pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah di bumi sewang-sewangan. Ajak berjamaah kulawargi. Sangkan eta bumi nu kurang ditempatan, oge kulawargi urang janten kulawargi anu dipinuhan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngadawuhkeun man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila salatin tatawwu fahiya ka umratin nafilah. Sawai jalma anu lempang ngajugjug kana tempat salat berjamaah maksana rek ngalaksanakeun salat berjamaah maka fahiya kahajjatin eta teh sapertikeun ibadah haji. Jeung jalma anu lempang pikeun ngalaksanakeun salat tatawu, salat sunnah, maka eta teh sapertikeun umroh anu sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, peryogi ku urang kauninga yen setiap amal-amalan anu matak ngajadikeun ageng sareng leutikna amal lain kana bentuk sareng rupa amal-amalna teuing. Tapi di dinya aya perkara anu nyumput. Naon atuh? Ikhlas sareng niat anu lurus karena Allah. Eta saenyana mah perkara anu matak ngajadikeun gede jeung leutikna amalan.
bisa wae amalna mah tohaga pohara dilaksanakeunana kudu make modal anu teu alit. Tapi lamun hatena alit, ikhlasna saeutik, niatna teu pati karena Allah, maka leutik eta amalan teh mungguh Allah sanajan dina buktosna ageng modalna. Sauwihna sanajan amalanana leutik teu make modal saperak-perak acan, tapi lamun hatena ikhlas niatna lurus karena Allah, maka eta saenyana jadi amal anu ageng, anu pohara, anu tohaga mungguh Allah Subhanahu wa taala. Salah sawios ulama salafus salih Ibnul Mubarak wafat anu dina tahun 108 Hijriah. Anjeunna cumarios rubba amalin sagirin tu'azimuhu an-niyat wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Loba amalan anu leutik tapi digedekeun ku niat anu hade, jeung loba amalan anu gede tapi dijadikeun leutik ku niat anu teu pati bener, anu teu pati ikhlas. Numawi bahkan dina ibadah haji oge perkawis kamabruran kamakbulan eta lain perkara anu otomatis entep di jalma-jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji, tapi tetep kedah disuwunkeun ka Allah Subhanahu wa taala hoyong haji-haji anu mabrur, haji anu makbul. Naon hartosna? Ternyata tetep mabrur sareng makbul anu uninga hakikatna mung Allah Subhanahu wa taala. Sapertikeun jalmi maot syahid anu uninga kana hakikatna maot syahid iwalti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah kur sakadar nyangka tina perkara-perkara anu katinggal anu nemrak kana soca urang sadayana. Ukituna urang ulah nyapelekeun kana amal anu alit, khususna dina ieu sasih Dzulqa'dah, oge sasih-sasih anu mulia kapayun. Mudah-mudahan urang sadayana sanaos teu angkat tapi sakuma dijanjikeun ku Kangjeng Rasul tiasa kengeng amalan anu saperti ibadah haji ganjaranana ku amal-amalan anu gampil ku urang dilaksanakeun di lemur urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge mudah-mudahan dina hiji kasempetan kapayuna boh anu teu acan atanapi anu parantos angkat ka Baitullah, mudah-mudahan Allah nakdirkeun urang tiasa angkat bari ibadah haji urang dina waktosna hiji anu mabrur, anu makbul, anu nyandak dampak anu sae kana keimanan sareng kana kaistiqomahan urang dina ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minas sholati wa shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami' ta'at wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anal bala'a wal ghala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh wa suyufal mukhtalifah was sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.